Jadi beban, Pak. Jadi beban gitu. Noob. Asia manuk anjing. Kapan seberapa? Dan gaji pertama teh nya 1.200.000 nu bisa dicokotelin. Kalau cokot Nya moal atuh. tadi bangsing kudu boga cita Bangsing ku itu. emang kayak kalau gua nyian pedoki ku aing lem gua aing nyian pedoki eta ka aing duitna bikin marudak gitu aya beunghar hese nya sugane sok teh dibawa ke lab ku teh di Kubujer. Jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Tegablek dodolo. Nah, yang serikan urop. Oh Iya, meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Korek Pak. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. buntu. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh teh mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Ai maneh sigana. Aing makhluk naon nya. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we, dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Saya baturna tuh. Bade ka mana ye? Dek nangan salon. Naon? Hayang dikriting. Ya bukan anjing. Rasa ada terjabli gitu. Eta kadenge ku hayang dikriting. Ada orang keriting. Alah, karunya dulu. Alhamdulillah aja lur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Anak sareng saagami. Laras salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu rada teu percaya. Nah, maya Islam make ikat. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Oh, budak awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok pake nyeupah. Gamir atuh teh mah goblok. Ya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Gemul mah dirinya karereun haniwung. Gemor. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Gemol mah pergi jualan. Wah, itu mah. Iya. Pasokan. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi masjid belum. Ya, kayaknya mau di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh gini, maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunna katulah.
Lain gitu lah Katolik kudu teh. Jengkol. Pengar. Mane agama naon? Islam. Cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Cemilaan. Jadi tanyakeun. Uji lagi cananya. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanna. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam. Ayo agama sesat. Buah-buah maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Bagek Malaysia. Agama anu ngaku ang akhirna. Oke jeung rukun Islam aya 6. Naon hiji-hiji nasya? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanna. Aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga balik deui. Bener, dia bener. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang. Ngalilir. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. Tapi catatnya. Tapi dah bener teh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah, jadi laliur. Tapi malah bener. Nah, make 7 teh. Balikna make kapal. Narek lempang gitu. Atuh baru tilalap di laut oge. Tapi mana dah ngomong naon balik di Arab teh kudu lupa kapal. Da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Salah tapi bener. Salah tapi bener. Salah tapi bener. Bener tauhid. Silokawa Tauhid. Bisa jadi ya jelema teh geus ngajang ka pepak eta. Aing balik geus pake eta deui geus ngajang ka lioban. Jangan pepak gitu aja. Benar dia. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon rukun Tambahan itu. Biasa banget. Lebihan jangan 7-7 na. Ada kuning 5 kuning asli nama. Tapi dilebihan ku mana jadi bener oge. Jadi bener oge. Aja jelema lumpuh Yuni jadi gitu. Iya. Anu luak leo pamaneganana. Itu istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ai ka-8 sisi leuing naon? Dahar. Sabab lamun urang teh dahar da pae. Tapi Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lamun layeuseun mana urang teh ngajak papang. Salapan, naon nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro. Tapi kayaknya aduh. Anjing tambahan tuh
10 naon sare sok narik nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting man kapnya ku kitu mah ku balalan tapi salah ay mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh apa mah naon ya jelema ya harti tauhidna euy tuh rek arti 12 naon jeung ngisi nah adek dahar wae ngeunaullah ya